perasaan mah ada bulan puasa mah paling rame mah tuh aing ese amat jangan awewe. Apa penampilan aing gitu kudu dirobah? Kak, emang yuk dia akan nonton biar ku naon udah tinggal ngadadar ih mana mah atuh mana sih Kak? Main naon sih yuk? Beli jempling kieu lembur. Sok ngahuru imah aing mah. Ame jelema sarura kabeh. Lembur alabaten kuduran bae. Presen neng mah jam 12 baik. Gampang-gampang. Ih, pan karat jam 10. Pantesan. Orang mah jam napae? Ayo mau sholat. Dia jam 10. Jadi apa teh? Si Sakmat, kemana di? Kita jangan kalau Bajar aing mah geus dohor kitu. Orang mah encan. Mah salat bae. Salat duha meureun maneh mah. Heuh aing ge. Nulu jam 10. Ngarang maneh mah. Atuh teh nyaho ieu. Di balepan. Hiji deui pae.
Aing karak inget. Orang ini rek puasa turun dulu. Mas kak, aing mah pusing ya. Pusing kunaon. Karunya ka mama aing mah. Kunaon kitu. Ugu, arek munggah teu buka duit. Sampai ngajual teh kencing bolong. Oh, aing ge. Sarua parusing. Ari maneh pusing kunaon. Teu boga duit. Sarua mama aing ge. Imah ge ari bae parusing cenah. Nya minyak mahal. Oh, tapi mama aing masih gana. Munggah saya aya bae. Amun teu kabeli lauk. Panggang rebon bae meureun. Panggang rebon. Emang rebon bisa dipanggang? Nyaho sih? Asal bae maneh mah. Sinario na itu manggil-manggil hari aing. Kemana? Biasanya masuk ayah budak-budak bayar. Tapi hau sih, dipikir-pikir mah mending eueuh daripada ayam mah. Budak-budak bayar doang meong. Doang meong budak-budak lauk asin. Mana ya? Jaya baru udah di dia. Baru sih aing ge. Hoi Aska, Ipai. Panggil Adi Mamang tuh. Adi Mamang. Adi Mamang nu mana? Adi Mamang si Erik. Si Erik. Si Erik mana, Jing? Nyaho aing ge. Aing. Mahanya ngajelaskeuna. Yo, ciri-cirina ya dengekeun. Sagede aceng, aya irungan, aya ceulian, aya beungutan. Woi, Mang. Nanya atau jualan tomat? Oh nya. Kami ge sarua aya irungan aya cilian. Aing. Mahanya ngajelaskeuna. Lain, on mun aja kena di aing. Ada Mang Muslim nu mana, Jing? Dinyain gak? Masalah hayu, orang ka masalah. Hayu. Arti kuai mah pai urang hirup ibarat jampai orang mahnya maksudnya ngerti temane tina jampai iyo ente iyo jampai karena batuan lamun di batuan pasti hirup kitu deui jelema. Lamun bae ngudag-ngudag dunia waktu demi waktu poho kana salat nu aya bakal pae hatena jamah masih mending bisa di batuan hirup deui tapi jelema lamun hatena geus pae hese pokona mantakan urang sing eling lah mumpung ku Allah beri kesempatan. Ayo mus deh, udah sholat.